Rupinganiatan ngaos seurna opat perkawis hiji niat karena Allah ngalakonan parentahan kaduana niat miceun kabodohan awak abdi supados janten salamet dunya akhirat katiluna muntos timu niat bade dilakonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan kaoparna niat ngaos ngahirup-hirup agamina Kanjeng Nabi utusan ilahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mugi Gusti ngajembarkeun ngalagakeun hate abdi sing tiasa abdi nampi kana ilmu anu suci sareng dipaparing cekas emres eces lisan abdi kana sadaya pituduh kanggo sadaya makhlukna. Rupinganiatan ngaos seurna opat perkawis hiji niat karena Allah ngalakonan parentahan kaduana niat miceun kabodohan awak abdi supados janten salamet dunya akhirat katiluna muntos timu niat bade dilakonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan kaoparna niat ngaos ngahirup-hirup agamina Kanjeng Nabi utusan ilahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mugi Gusti ngajembarkeun ngalagakeun hate abdi sing tiasa abdi nampi kana ilmu anu suci sareng dipaparing cekas emres eces lisan abdi kana sadaya pituduh kanggo sadaya makhlukna. Ngalagakeun hate abdi sing tiasa abdi nampi kana ilmu anu suci sareng dipaparing cekas emres eces lisan abdi kana sadaya pituduh kanggo sadaya makhlukna. Rupinganiatan ngaos
niat bade dilakonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan kaoparna niat ngaos ngahirup-hirup agamina Kanjeng Nabi utusan ilahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mugi Gusti ngajembarkeun ngalagakeun hate abdi sing tiasa abdi nampi kana ilmu anu suci sareng dipaparing cekas emres eces lisan abdi kana sadaya pituduh kanggo sadaya makhlukna. Pados janten salamet dunya akhirat katiluna muntos timu niat bade dilakonan ku sorangan sareng sadaya rerencangan kaoparna niat ngaos ngahirup-hirup agamina Kanjeng Nabi utusan ilahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mugi Gusti ngajembarkeun ngalagakeun hate abdi sing tiasa abdi nampi kana ilmu anu suci sareng dipaparing cekas emres eces lisan abdi kana sadaya pituduh kanggo sadaya makhlukna. Agamina Kanjeng Nabi utusan ilahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mugi Gusti ngajembarkeun ngalagakeun hate abdi sing tiasa abdi nampi kana ilmu anu suci sareng dipaparing cekas emres eces lisan abdi kana sadaya pituduh kanggo sadaya makhlukna. Qawli. Mugi Gusti ngajembarkeun ngalagakeun hate abdi sing tiasa abdi nampi kana ilmu anu suci sareng dipaparing cekas emres eces lisan abdi kana sadaya pituduh kanggo sadaya makhlukna. Kana ilmu anu suci sareng dipaparing cekas emres eces lisan abdi kana sadaya pituduh kanggo sadaya makhluk.
kuping suara adzan ti masjid tika tebihan sing horeng teh ngawartosan urang solat babarengan saderek ahli berjamaah ulah sok solat di imah salagi aya masjid mah kajabi upami udur mah kakuping suara adzan ti masjid tika tebihan sing horeng teh ngawartosan urang solat babarengan saderek ahli berjamaah ulah sok solat di imah salagi aya masjid mah kajabi upami udur mah kakuping suara adzan ti masjid tika tebihan sing horeng teh ngawartosan urang solat babarengan saderek ahli berjamaah ulah sok solat di imah salagi aya masjid mah kajabi upami udur mah kakuping suara adzan ti masjid tika tebihan sing horeng teh ngawartosan urang solat babarengan saderek ahli berjamaah ulah sok solat di imah salagi aya masjid mah kajabi upami udur mah kakuping suara adzan ti masjid tika tebihan sing horeng teh ngawartosan urang solat babarengan saderek ahli berjamaah ulah sok solat di imah salagi aya masjid mah kajabi upami udur mah
ulah sok salat di imah salagi aya masjid mah kajabi upami udur mah Kakuping suara adzan ti masjid ti katebihan sing horeng teh ngawartosan urang salat babarengan saderek ahli berjamaah ulah sok salat di imah salagi aya masjid mah kajabi upami udur mah suara adzan ti masjid ti katebihan sing horeng teh ngawartosan urang salat babarengan saderek ahli berjamaah ulah sok salat di imah salagi aya masjid mah kajabi upami udur mah urang salat babarengan saderek ahli berjamaah ulah sok salat di imah salagi aya masjid mah kajabi upami udur mah ulah sok salat di imah salagi aya masjid mah kajabi upami udur mah aya masjid mah kajabi upami udur mah Eling eling umat muslimin muslimat ayo urang berjamaah salat maghrib estu kewajiban urang keur di dunya kanggo pibekeuleun urang jaga di akhirat eling-eling umat muslimin muslimat hayu urang berjamaah
urang jaga di akhirat. Iman urang keur di dunya kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. Eling-eling umat muslimin muslimat, hayu urang berjamaah salat maghrib estu kewajiban urang keur di dunya kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. Eling-eling umat muslimin muslimat, hayu urang berjamaah salat maghrib estu kewajiban urang keur di dunya kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. Urang berjamaah salat maghrib estu kewajiban urang keur di dunya kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. Estu kewajiban urang keur di dunya kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. Urang keur di dunya kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. Pibeukeun urang jaga di akhirat. Urang jaga di akhirat. Di akhirat. Ala Yasin Habibillah, Ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi, fahab li taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafiru dzambil azimi. Aduh Gusti abdi sanes ahli surga, namun teki
fitnahan panas neraka. Mugi Gusti ka abdi maparin taubat ngahampura dosa abdi nu kaliwat. Syarat taubat anu sahih aya 5. Hiji leso tina dosa nu tieula. 2 neja moal arek balik deui. 3 ngarasanan ketir dina hate. 4 lamun dosana teh hak adami menta ridho bandana pulangkeun deui. 5 istighfar minta panghampurana ka Gusti Allah. Istighfar nu utama nu boga dosana ge ngangke taubatna. Tambah dosa kana amal jadi hama. Mugi Gusti kersa maparinan taubat ngahampura dosa abdi anu lepat. Hampura dosa abdi nu kaliwat. Syarat taubat anu sahih aya 5. Hiji leso tina dosa nu tieula. 2 neja moal arek balik deui. 3 ngarasanan ketir dina hate. 4 lamun dosana teh hak adami menta ridho bandana
Mugi Gusti kersa maparinan taubat ngahampura dosa abdi anu lepat. Opat lamun dosana teh hak adami mentari do bandana pulang deui. Lima istighfar minta panghampurana ka Gusti Allah. Istighfar nu utama nu boga dosana ge ngangke taubatna tambah dosa kana amal jadi hama. Mugi Gusti kersa maparinan taubat ngahampura dosa abdi anu lepat. Allah istighfar nu utama nu boga dosana ge ngangke taubatna tambah dosa kana amal jadi hama. Mugi Gusti kersa maparinan taubat ngahampura dosa abdi anu lepat. Dosa kana amal jadi hama. Mugi Gusti kersa maparinan taubat ngahampura dosa abdi anu lepat. Maparinan taubat ngahampura dosa abdi anu lepat. Ngahampura dosa abdi anu lepat. Anu lepat. Lepat.
Ari syarat tobat eta aya lima. Hiji urang ulang ngabalikeun deui. Dua ngalakonan parentah ilahi. Tilu ngajauhan cegahan yang widi. Ari syarat anu kaopatnya eta urang kedah terang kana nu dilarang. Syarat kalimana parentahanana sakitu pitutur tina Al-Qur'an. Jauhan cegahan yang widi. Ari syarat anu kaopatnya eta urang kedah terang kana nu dilarang. Syarat kalimana parentahanana sakitu pitutur tina Al-Qur'an. Terang kana nu dilarang. Syarat kalimana parentahanana sakitu pitutur tina Al-Qur'an. Parentahanana sakitu pitutur tina Al-Qur'an. pitutur
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Umat Islam akhir zaman seueur anu kasasaran, ucap lampah patekadan seueur pisan pamusrikan. Musyrik kufur pamurtadan tos jadi kebiasaan, teu ieuh jadi pikiran mata ruksa kana iman. Sahadat sok diucapkeun, salat oge dilakukeun, majarkeun teh cukup iman jeung ngaku kaislaman. Najan laku teu nepakan kana aturan pangeran, tegaduh rasanya lahan eta teh pangajak setan. Ari ngaku umat Islam, ari lampah siga setan, mabok jinah perjudian anu jadi pidamelan. Seueur ulama diancam pedah ngajak lebet Islam, da kuring manggeus iman, da cukup Islam turunan. Ulama dipikang ewa nerangkeun aturan hakna, ngajak salat jeung zakatna, majar bosen ngadengina. Seueur ajeng nerangkeun kana hukum ti pangeran, seueur anu ngabalieur bongan jauh jeung kahayang. Seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan, jiga hade sareng iman padahal mah kasasaran. Kana salat ngahir-ngahir majar pamang pidameleun, nyiar dunia sesepan salat narek di kodoan. Seueur parentah pangeran anu kedah dilakonan, kalakah seueur alasan majar teh karerepotan. Eling-eling umat Islam, sing eling kana aturan, parentah Allah lakonan, parentah setan singkan. Mun hirup hoyong salamet, iman urang masing kuat, parentah Allah sing taat, sanajan karosna berat. Al-Quran toh dijauhan, hadis ulah di sisi
disisihkeun ayatna jadi bacaan maknana geura lenyepan hayu dulur urang tobat mengpeng urang masih sempat ibadah urang sing ningkat mengpeng teu acan kaburu maut aturan pangeran tegaduh rasanya lahan eta teh pangajak setan ari ngaku umat Islam ari lampah siga setan mabok jinah perjudian anu jadi pidamelan seueur ulama diancam pedah ngajak lebet Islam da kuring manggeus iman da cukup Islam turunan ulama dipikang ewa nerangkeun aturan hakna ngajak salat jeung zakatna majar bosen ngadengina seueur ajengan nerangkeun kana hukum ti pangeran seueur anu ngabalieur bongan jauh jeung kahayang seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan jika hade sareng iman padahal mah kasasaran kana salat ngahir majar pamang pidameun nyiar dunia sesepan salat narek dikodoan seueur parentah pangeran anu kedah dilakonan kalakah seueur alasan majar teh karerepotan eling-eling umat Islam sing eling kana aturan parentah Allah lakonan parentah setan singkan mun hirup hoyong salamet iman urang masing kuat parentah Allah sing taat sanajan karaosna berat Al-Qur'an tong dijauhan hadis ulah disisihkeun ayatna jadi bacaan maknana geura lenyepan hayu dulur urang tobat mengpeng urang masih sempat ibadah urang sing ningkat mengpeng teu acan kaburu maut jeung zakatna majar bosen ngadengina seueur ajengan nerangkeun kana hukum ti pangeran seueur anu
balieur bongan jauh jeung kahayang seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan jiga hade sareng iman padahal mah kasasaran kana salat ngahir-ngahir majar pamangpi demeleun nyar dunia sesepan salat narek di kodoan seueur parentah pangeran anu kedah dilakonan kalakah seueur alasan majar teh karerepotan eling-eling umat Islam sing eling kana aturan parentah Allah lakonan parentah setan singkan mun hirup hoyong salamet iman urang masing kuat parentah Allah sing taat sanajan karaosna berat Al-Qur'an tong dijauhan hadis ulah disisihkeun ayatna jadi bacaan maknana geura lenyepan hayu dulur urang tobat mengpeng urang masih sempat ibadah urang sing ningkat mengpeng teu acan kaburu maut na salat ngahir-ngahir majar pamangpi demeleun nyar dunia sesepan salat narek di kodoan seueur parentah pangeran anu kedah dilakonan kalakah seueur alasan majar teh karerepotan eling-eling umat Islam sing eling kana aturan parentah Allah lakonan parentah setan singkan mun hirup hoyong salamet iman urang masing kuat parentah Allah sing taat sanajan karaosna berat Al-Qur'an tong dijauhan hadis ulah disisihkeun ayatna jadi bacaan maknana geura lenyepan hayu dulur urang tobat mengpeng urang masih sempat ibadah urang sing ningkat mengpeng teu acan kaburu maut majar teh karerepotan eling-eling umat Islam sing eling kana aturan
Perintah Allah lakonan, perintah setan singkat. Mun hirup hoyong salamet, iman urang masing kuat. Perintah Allah sing taat, sanajan karosna berat. Al-Quran to dijauhan, hadis ulah disisihkeun. Ayatna jadi bacaan, maknana geura lenyepan. Hayu dulur-dulur urang tobat, mengpeng urang masih sempat. Ibadah urang sing ningkat, mengpeng teu acan kaburu maut. Mun hirup hoyong salamet, iman urang masing kuat. Perintah Allah sing taat, sanajan karosna berat. Al-Quran to dijauhan, hadis ulah disisihkeun. Ayatna jadi bacaan, maknana geura lenyepan. Hayu dulur-dulur urang tobat, mengpeng urang masih sempat. Ibadah urang sing ningkat, mengpeng teu acan kaburu maut. Ajan karosna berat. Al-Quran to dijauhan, hadis ulah disisihkeun. Ayatna jadi bacaan, maknana geura lenyepan. Hayu dulur-dulur urang tobat, mengpeng urang masih sempat. Ibadah urang sing ningkat, mengpeng teu acan kaburu maut. Ayatna jadi bacaan, maknana geura lenyepan. Hayu dulur-dulur urang tobat, mengpeng urang masih sempat. Ibadah urang sing ningkat, mengpeng teu acan kaburu maut. Hayu dulur-dulur urang tobat, mengpeng urang masih sempat. Ibadah urang sing ningkat, mengpeng teu acan kaburu maut. Mengpeng urang masih sempat. Ibadah urang sing ningkat, mengpeng teu acan kaburu maut. Ibadah urang sing ningkat, ibadah urang sing ningkat, mengpeng teu acan kaburu maut. Mengpeng teu acan kaburu maut. Acan kaburu maut.
Dawuh Nabi jaga di akhir zaman, umat sederek ngaji kajengan, dicoba ku Allah tinu cobaan, kahijina jalma maot keimanan, kaduana dilaan berkah kasabna, sabab teapal kana ilmuna, katiluna dicoba ku sultan dolim, bongan jalma osok ngajauhan alim. Dawuh Nabi saha jalma pipisahan, ti ulama malah nyingkir ngajauhan, mangka pae hatena eta jalma teh jeung lolong tina taat ka Gusti Allah. Apal kana ilmuna, katiluna dicoba ku sultan dolim, bongan jalma osok ngajauhan alim. Dawuh Nabi saha jalma pipisahan, ti ulama malah nyingkir ngajauhan, mangka pae hatena eta jalma teh jeung lolong tina taat ka Gusti Allah. Nabi saha jalma pipisahan, ti ulama malah nyingkir ngajauhan, mangka pae hatena eta jalma teh jeung lolong tina taat ka Gusti Allah. Mangka pae hatena eta jalma teh jeung lolong tina taat ka Gusti Allah. Jeung lolong tina taat ka Gusti Allah. Ka Gusti Allah.